urang teh yang kenal ka Gusti Allah, moal biasa kenal ka Gusti Allah. Upami urang teu apal kana diri urang sorangan. Makalah ulama ningakeun man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sahaja minu apal kana dirina, apal kana kapangeranana. Hartosan apal kana diri teh? Apal kana kalemahan diri. Jadi urang teh apal, urang teh lemah. Doi lemah urang teh. Pinter, nu pinter teh Gusti Allah. Beunghar, nu beunghar teh Gusti Allah. Jadi Allah itu ayatnya urang meueuh. Ninggal batu teh Allah dan nanti. Ibu coba tinggal murang kali urang aya nu pinter, murang kali urang aya nu bodoh, murang kali urang aya nu beunghar, murang kali urang aya nu miskin. Nu urang sok dipuji nu mana? Nu pinter, nu beunghar. Sok beda eta teh. Mun kana beunghar mah di kota supi bosa geula ada urang teh. Lamun budak urang miskin biasa-biasa bae dihargaan. Padahal teu ditingali Allah ngabeungharkeunana. Ningal pinter ditinggal teh jaminan padahal Allah pinterkeunana. Upami jami anu pinter urang sok ninggal muji kajaminan sasalahna. Leungit Allahna. Padahal sifat alim aya di Gusti Allah, sifat goni aya di Gusti Allah, eta jaminan kaeutupan sifat Allah. Kapungkur aya barangkali 5 tahun hafal Quran punya kapungkur Musa dia barangkali kayu yun budak 5 tahun hafal Quran ninggalna ka Allah nah ka eta nah hanya barangkali nah da urang mana ngatakeun ka budakna teu ninggal ka Allah nah tuntun kumaha nyewa ka budak sorangan ari maneh tinggal itu si Musa mah teu disebut hafal Quran mah teu apal juz apa disamikeun tungtung nama patenten jalmina oge beda budakna oge beda kolotna oge ya tinggal desa Allah oh eta teh kalapan di Gusti Allah masih sifat alif ka hiji jalmi tinggal Allah na Gusti leres geuningan aya jalmi nu pinter eta kapinter pamasan di Gusti Allah ninggal jalmi pangkat geuningan ieu jalmi pangkat teh tina azizna Gusti Allah tah eta teh leungit bunyi-bunyi tinggal karena diri tinggal kapal program ketinggalnya saya Allah tapi lah sifat jalmina tinggal jalmi anu hina oke ketinggal teh Allah naona al-mudirna Allah teh nuju ngahinakeun ka eta jalmi urang mah teu meunang ngahinakeun Allah teh nuju ngahinakeun ka hiji jalmi anu hina dina pandangan jami eta kudu dihinakeun Gusti Allah. Sabab Allah kudu sifat mudir ngan urang jami teu meunang ngahinakeun. Nah, urang mah teu gaduh. Lamun aya jami anu hina di pandangan urang mah teu layak teu meunang ngahinakeun Allah. Dina pandangan urang mah eta mah sami wae dan urang di pasar kalapan di Gusti Allah. Ngan lamun aya jami kira teh eta teh nu katingal Allah naon sifat al-mudir coba dina asmaul husna sifat al-mudir lu aya sifat al-aziz al-muizzu al-mudir lu sifat ngahinakeun eta nu katingal sana Allah na eta teh jamin nu hafal kana dirina geuningan urang mah eueuh naon-naonna tah nyukeun ka Gusti Allah wasabbitna bil ma'rifah Gusti abdi sing apal kana diri abdi sorangan sing apal kana kelemahan diri sing apal kana kebodohan diri sing apal kana kafakiran diri ulah abdi teh sing apal kana dosana diri tah urang teh teu nyeunang naon urang teh jalmi lemah tanyakeun apa sabit bil ma'rifah tah eta teh janten ibroh pelajaran tadi